ada keberanian. Ayo, udah aing balap jeung aing. Aing teh sieun ku ranking. Ajis. Well. Gawat atuh bulit manten turunkan. Bebasan omong sia teh. Udah we dipercaya ku si bos Enda. Oh, donongan. Sia teh aing satu kepercayaan eta teh mata kudu bener digawe teh. Udah. Ulah gini percaya gitu nih. Gawat atuh gawat teh sia teh. Buru. Gawat. Burit aing teh. Bos Ega teh nah atuh milih aing kok milih Sumarno. Nah, heuh atuh. Sumarno yok atas. Di aing mah da aing pangeulaan gawe sia teh. Goblok. Teka aja. Goblok teh kalau anu aing. Kembali atuh sia teh. Rojel. Meloyok ukur bisa ngamadoran si bos Ega nabet. Ah, mun saya jelema kieu. Aing pole abdi di duit mah aing da. Siap. Udah teh. Halo, Sil. Halo. Aing naik ke sana kemana? Boleh apa aing di Pandoran kemana? Sok kundungan gitu kan cuy. Bukan nama aing kan. Well, bye. Goblok aki-aki teh pundungan. Kumaha Cil? Well. Anjir, balagak. Anjir, wal-wal balagak kitu sia teh. Anjir, bajuna boto. Iya dong. Tuh, kaosnya Ehem. Ini sepatunya. Lihat. Nah, sepatunya merek Ehem sama. Anjir, teuing. Ke, asa sarua jeung aing ieu mah. Kamu mah gak bakal kebeli siapa doyok. Ini mah sepatu walaupun harganya murah, cuma ratusan ribu, tapi gak kelihatan murahan. Coba nyaman ngeunah. Beli bensin Bang Noy. Sabarahaeun Mang Jack? Gopean Bang Noy. Duluin daripada ngajuk sih teh. Ruksak pom aing lagi udah 500-an mah. Itu bae lah sama ke sana. Biarin sakecelat ge. Bang Noy, ini ada 500 lagi. Astagfirullahaladzim. Lupa nyelap. Awewe. Makasih Bang Noy. Keke, ya naon aja. Ada aja. Tuh ada 2 lagi. 1000-an ada. Astagfirullahaladzim teh. Kagok Bang Noy. Makasih Bang Noy. Well, Ngumpulkeun heula kagok isukan mah. Oke, bisa yakek lagi kita. Tuh kan? Aya gope deui. Canggung gope deui. Makasih Bang Noy. Oh, bye. di akhir abis naon ngerasa si koplok beli bensin 500. Motor we Ninja. Sepatu teu baju teu. Assalamualaikum. Mohon sakedap deui bade berangkat, mohon siap. Antosan we di dinya mohon biasa. Ya. Wah. Naon Mang Jack? Beli bensin Bang Noy. Anjir. Anjay. Kaos dah. Siapa panasan Bang Noyok? Aing beli kaos gini. Sarua sih. Kela. Lega. Sepatuna anjir. Iya nyeri iya. Naonan panasan. Cuma panasan gitu baju sarua. Yo, sabenerna mah ti kamari ge aing geus meuli teh tina TikTok. Di TikTok sarua aing menang meuli tina TikTok. Ehem ID. Sarua wae aing ngeuna sok TikTokan sarua. Nya murah nya ngeunaheun ieu sepatu teh hampang nyaman. Aing mah panasan coba. Ya beli bensin.
Panasan bebas ibu ka duit masih ngeulina naon ge. Diborong paing tokona. Belum bensin. Sabaraeun? Seginian. Edan teh. 500 teh salah teh. Oh deui satema doyok uangnya. Kabin-abina teuing anak aing geus embung dibere duit 500 mah. Buru lo ngomong sih. Ya sapatu aing alus tuh. Ajik. Eta omong. Neangan deui lah kagok aing 500 mah. Atuh sia teh nu aing panuh bensin. Daripada aing lanjut heunih buru. Biarin saketlak juga. Buru. Ku aing dibere 2000-an tah. Tah. 2000-an. Tapi aing teu nganjuknya. Tuh, ku aing tanya masalahkeun we di dieu tah. Tah. Bager baik sekali aneh doyok. Baju we alus kos nu aing atuh tah di polan ku aing. Pol tank. Tah. Anjing mana geus gaya kitu ka mana sih teman doyok? Ngejangjian atuh ka awewe aing mah, teu payu. Kalau ada keberanian, ayo udah aing balap jeung aing. Aing teh sieun ku ranking. Ajis. Well, aya kawani mah kawani aing ge gede sok 100.000 aing kagok naonan aing ngejat bensin aing duitan mah. Aing tadi beli bensin teh ngetes maneh manoyok gope teh. Duit mah loba sabaraha? 100.000 sok kayak kawani mah bener kitu gablek duit. Pancana tadi kita gablek duit nguli bensin ge. Ieu nu gopena nyelap Tah. Tah, Cing, sok paparehan dulu ieu duit sakitu loba anak. geus 100.000-an we. Tah. Pokona nepi ka tiang listrik ulah ditu. Sekarang di aing atuh. Moal di aing. Ayo, nah ayo kawani mah. Well. Mau nih teh? Oh. Bensinnya beak. Ya. Aing. Well. Wow. Bensinnya beak aing. Ngajak balapan dulu. Aduh, aing keforget. Tuh udah beli bensin 500 perak ngajak balap ka aing anu gablek pomna. Hah. Aing lumayan aing 100.000. Well. Balik deui aing ngekulin ka WP. Well. Beak bensin aja. Untung di aing duitna dicekelna. Lamun teu di aing dibajut aki-aki rabik beak bensin lumayan aing. Aya bekal jeung apel 100.000. Goblok. Aki-aki rabik aing nipu si kunyuk. Aduh. Nah duit mainan ieu mah. Aki-aki rabik goblok. Aing apes. Iksan, budak gora motorna ieu lolongkong kieu. Ya, bejain ka bapak maneh kasih ban doyok. Balikeun motor kelek ku aki make king kitu aya budak gora mah. Motor kieu patut. Naon motor kieu? Recehan gitu abah mah, atuh bae we tutut gitu. Lain recehan aing mah Iksan. Tata aja. Tah, bejakeun kasih ban doyok. Ceuk aing kitu. Hayang diwelkeun kita bejakeun. Ka budak teh sing aya karasakanya balikeun motor halus. Motor kieu patut naon? Tong gitu atuh bae. Lain tong gitu dan patah anjing motor kieu kan. Bari teh lah budak gora. Pakai motor kieu yo. Aki-aki aing mah rek gitu. Iksan, ieu motor mana ya lah, aing teu bisa motor kieu mah. Kadingan eta motor bapak. Mana di nu ieu? Gitu ya. Pasti marang, Jack. Motor anak mana? Hah, motor si Iksan. Kumaha gitu, Jack? Kumaha dijual motor gua teh?